Eta Simpai Mangle Malati Ligarnati tawis kanya kadeudeung kanggo AA mohon mangga urang kawitan Simpai Mangle. Ayeuna mah tosah janten suami istri mohon ieu Neng bade kapayun Neng bahagia enggak? Malu-malu ya Neng itu katingali AA di payun mohon mangga geura majeng geura suntangan ka Imam Neng mohon mangga pelan-pelan bener. Iya alhamdulillah parantos diamprokeun gitu ya. Aduh wanita tingali senyum meriah semung ringah gitu ya. Bahagia banget. Ibu bapak hadirin menawi urang bagiakeun panganten anyar ku kira panganten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Panuhun langkung ti payun sim kuring sejawa mupu. Mupula kuning karuhunyuk juk galur anu kapungkur mapai lacak anu baheula. Cicip taning persi budaya pusaka adat para pujangga. Nu dirumat ku basa jeung sastra. Kiwari upacara adat ngapakeakeun panganten anyar A Hendra sareng Neng Nur mohon. Wilujeng ku upacara adat pangbage. Kalian kalimah bismillahirrahmanirrahim. Kira panganten sideja di kawitan.
paralon ka Gusti nu Maha Suci. Amin ampunan paralon ka Gusti nu Maha Suci. Dadapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguaratan titis warsnini aki puun sampun wah punten menawi tatamu saha rumaos waleleda sakadap antosan heula wa mundut kasalira sejak ngembarkeun bewara kasakumna balarea puun sampun wa ngembarkeun sumping atra ngadeuk kalabring dergeding keraramekeun ramiang gerapapakeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun sinjang kiru sajatining wayang benjang ladrang ing Aduh, Wilujeng AA selamat ya. Wilujeng AA sareng neng ayeuna mah tos sah janten suami istri. Urang doakeun mudah-mudahan AA sareng neng bisa ngawujudkeun rumah tangga anu sakinah mawadah sareng warohmah amin. Amin atuh. Amin alhamdulillah. Biasana langkung ti 40 ngaminkeun diijabah amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aduh, siapa nih gagahnya, nengna cantik, masih malu-malunya, keke, hari ningali panganten kieu teh, aki ge gaduh istri, hari istri aki kamana nya, ayeuna ningali si Abu, hari si Abu kamana padahal bagus janjian. Baris ngabagiakeun panganten anyar urang sauranya si Abu. Aya di Pangeraya. Aya. Mana? Abu. Oh iya. Abu. Sini atuh.
Kadieu ambu aki ge cantik. Sini sayang. Itu panganten bagiakeun. Aduh. Sok digoyang saya. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukan Itu si lagi sapunya. seperti seorang ratu. Sok digoyang Ku ini manja kamu, emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Ada morosan. Emang lagi cantik, tapi bukan kau cantik. Cantik ini hanya untuk dirimu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan kau cantik. Cantik ini hanya untuk dirimu. Geus kajen. Beb, aki hoyong pakaulanya sok. Derah. Mamang lengser midang kandang, kebeku tenang kaludeng, tenang kaludeng. Lempang nagagah mancana, bangun taya karingrang, taya karingrang. Sungai jabat dengan calonan pati anu saya gadi payun, di payun anu saya gadi payun, di payun. Mamang lengser bidang kandang, kebeku tenang kaludeng, tenang kaludeng. Lempang
Sumping ka rombongan panganten pameget mangga diaturan lagi di tempat anu parantos disayogikeun mohon. Iya sakali deui wilujeng sumping ka rombongan calon ayeuna mah tos panganten ya. Wilujeng sumping ka rombongan panganten pameget mewah keluarga besar mohon mangga diaturanan lagi di tempat